Tara di Palong italah eta na ngalana. Sawah deukeun. Ngalinten ieu ngalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. kumaha daramang barudak. Alhamdulillah saya kumasa mulia nama. Alhamdulillah urang ayeuna nuju daramang syariat waluya mah atuh oge mudah-mudahan boh pilih mah aya wargi-wargi urang baraya-baraya urang saderek-saderek urang anu dina danget ayeuna nuju ka Tarajang Panyawat kitunya atanapi nuju aya cocobi kitunya atuh mudah-mudahan kitunya eta Panyawat sareng cocobi teh enggal dibereskeun ku Allah Subhanahu wa taala nya. Lanceuk dengan geuna moncen ada ari panyakit jeung musibah teh tetepkeun hakikatna mah dongkapna ti Allah Subhanahu wa taala leres jadi anu bisa nyelesaikeun jeung ngadamangkeun eta masalah jeung Panyawat teh nyata ya deui jiwa teh anjeunna nu penting mah urang mah sing salabar sing garede hate gitu, sing tawakal sok sanajan itunya beberieun pada maranaha tong hariwanya da rezeki mah geus aya nu ngatur gitu. Tong haribang tong saleumpangnya jang nu penting mah terus ikhtiar itu jeung ulah poho urang teh senantiasa kitu salawasna mumuntang kana mah kawas da Mohon leres gitu. rezeki kitu bagja pati cilaka teh mung aya dina amparan sajadah. Aduh eta mah lagu Darso teh sudah Aya wae mamang. Serius aku mah. nah Kita serius nuju aduh pohon yogi ilmu. maklum atuh ari di sekolah ka bani aya hidup pangaosan bari naon hok time rok bari ngasal atawa aya di barho ket bobar poho dewek mah aduh coba tai lelo hampura sudah dewek nyari tapi nya da atuh da dewek mah lain niat cara mah kitunya atau lain niat mamatahan ke sisujan kitunya komo ka baraya sadaya mas teu kumawan tuh atuh da dewek mah tong gojeng hingga ka input teu bodo-bodo acan dewek mah ulah barolah masantren geningan ngaji di lemur ge kadang-kadang dewek mah minang bolos tara pagawean teh ngorek wes kitunya sapopoe teh ngorek museup gitu mau batur gitu aduh hampura ulah dituduh kan barudak ulah ngurutan kalakan dewek jadi karasa jadi jelema bodoh mah kieu gini aduh kepada ngabobodo baturnya sudah dan aduh iya aduh subhanallah pemandangannya pencapaian tutuhan hararejo punya
cai kurtor, masuk ya Allah subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, urang kekurangan terpakai mending ditambah-tambah ditiriku kacapi itu jeung suara suling, aduh mata nyeredet kanu hati suara mbah kanu bayah, aduh tiis kana ceuring herang kana mata itu nyerup kana mun-munan. Gusti alhamdulillah, mata kurang mana pantes jeung merna kudu salawasna teh syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala nya pangeran urang sadayana. Mohon leres gitu mang. Sabadim, aduh tobat ilallah. Naon mah? Aduh hampura sujang Naon? andewek-dewek teh keur ngangon doma itu di beladi itu tuh jabat tuh dicang-cang, aduh kumaha lamun ngencarnya, aduh hampura sujang salin teh sono nya ada kan ningali doma itu bisa ngencarnya nya tuh hampura jang, aduh kalah ngadongeng kieu aduh hampura tabatay lelonya hampura dewek ada ditanya yo. Assalamualaikum. Salam. Mah cepat ngobrol menuju resep ngobrol aya wae nya. Nya sok ketemu mah. Baraya tuh ketinggalnya aya ibu-ibu atau emak-emak gitu nuju naon ngalanna etanya ngarame, kita samperin saja ya. Yuk. Jadi tuh. Panas banget ya. Tapi si ibu-ibu itu seperti gitu tidak memperdulikan rasa panas gitunya. Sedang apakah gerangan gitu, sebaiknya kita samperin saja. Allah eman
Nah, naon itu? Nah, genol. Aya ante. Alah, yang sakumaha itu? Dicaleun gorengan. Kalian Dical. Sok sabaraha dical? 20 30 naon? Oh, 30.000. Sakumaha? Biasanya di videonya. Tuh, baraya. Kita nuju. Tuh, milarian genol. Impun genol. Bahasa kita non. Lobat illallah syah eta nulis manusia si lain sudang aduh nah net buat sedikit lama-lama jadi sakit aduh Gusti lama-lama jadi bukit meureun lain teh Banyol atuh mang. ini lamun di pikiran mah kok ngali eta geuning emer leutik na oge teu bingung parosa bukit kan sacangeum gitu jaba etanya aduh si emak si ibu gitu nepi ka papanasan gitu kitunya Gusti teu badai lelo tapi sumangetna mah emang kudu ditiru aduh kurang tanya kudu jarak jag gitu oh jarak jag nu marumul digawe heuh si emak mah melaan panas melaan heuh dengan nya eta bener sedikit lama-lama jadi sakit teh sakit cangkeng meureunnya nyeri cangkeng nyeri punuk nyeri jangjang gitu bakat yang duit meureun punya melaan ngalagenol gitu di sawah kora-kore aduh coba Tiwa loh Tas lohor ya. Tinggal baraya. jang Rik ganti deui lah musik teh ulah Jadi lawan anu nganggur teh suling bakal suling kaeleh. suling Madede ieu mah teh suling ragena Terang gena panas, gitu terang lah naon ini ya? mah toret toret musik naon ya ieu mah da lain ada mata-mata atau lain ada lewat penjahat ieu mah kalah toret toret suling Oh, atuh nanti kangesannya beres kena hati semerah Ya. bayar suling ah buru-buru engal dah nukiu atuh lain tadi si sudang mah nya. Aduh di sawaki mah pantas no ku suling Sunda kecapik boleh no jang gitu lah itu kembali ningali si ibu benih kaparawargi anu priyogi genol tiasa Tidak menyerah dipesankeun pada ke Madede keadaan di Sinanggala sabarnya Sinanggala Garut. ibu gitu Eta anu priyogina orang Bandung ya wios ka dieu. bagja moal paala-ala gitu geus aya nu ngatur Paling seueur sok sakumaha keng sing salarabannya jang udah tongo walang taga gitu burung di rezeki atuh ku pangeran sama iya manusia diberi tutut tara akal, tutut diberi tarangala pikiran gitu nya kira kukelehkeun ku satu nya pan geuningan teh ustad osoknya cara ramanon wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha tututnya sapati-pati itu Allah subhanahu wa ta'ala pangeran urang sadayana nyiptakeun binatang atau makhluk melata atau hileud gini sabangsa ning cacing gitu jadi geus deung rezekina gitu seueur ieu aya nama naon keong Urang mas salah ini manusia sawah
Oh jadi sangke. Nah ini para wargi geno. Oh, iya nya. Umi teh mana paling mana tadi? Misalkan ya. Sama eta pas wae. Panasnya kalau warga saupami mah urang jarak jauh Alhamdulillah barayanya non sim kuring gitu ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi gitu ka para baraya terus kersa ninggal video nonton video mudah-mudahan saatosna ningali video teh para wargi sadayana tiasa kahibur oge tiasa ngambil atanapinya hikmah atanapi ngambil pelajaran dari seorang ibu tadi yang sangat tidak memperdulikan panas gitu, tidak mempedulikan nyeri cangkeng gitu dalam rangka non ikhtiar sanes berarti orang kedah janten tukang ngalagenolnya sanes tapi dibalik kesederhanaan gitu atanapi dibalik kekurangan gitu, bahkan dibalik kemiskinan sekalipun gitu, pasti ada hikmahnya. Bahkan para alim ulama gitu, para ustadz, para sepuh gitu, nyarioskeun bahwa kemiskinan itu bukan suatu kutukan. Sanes kutukan miskin. Tanapi sudah maheureut pakeun pungsat bahan liuk ragap daya teh sanes kutukan gitu sanes. Justru upami seorang jalmi eta senantiasa beriman tanpa Allah oge ngajalankeun segala parentahna oge ngantunkeun segala laranganna maka kakirangan eta teh akan menjadi suatu keberkahan malihan geuningan nyatos itu geuning para ustadz sok nyareskeun bahwa orang miskin yang taat akan atapi baris lebet ka surga nanti gitu 500 tahun gitu langkung enggal dipayun tibatan jalmi beunghar atau orang kaya taat gitu janten sanes bade silih lepatkeun gitu atanapi mending miskin we atanapi mending kaya sanes gitu. Jadi dina kemusibahan atau dina kemiskinan oge ada aya kautamianana gitu atanapi aya padilah miskin oge gitu ari teu taat teu iman kalau mah nya tetep we diomongan namun geuningan kadal pakru aya kuna kufron gitu kan sarulang
yen kamiskinan teh dapat menyebabkan kekupuran gitu. Jadi sanes salah miskin gitu, sanes lepat kaya gitu. Da eta mah salah satu ujian oge gitu. Miskin ujian, kaya ujian gitu ya. Jadi anu janten masalah anu janten yang anu menentukan tehnya beriman gitu. Sok sanos miskin apabila ia beriman taat maka ia berhak mendapat ridho Allah. Begitu juga apabila dia kaya banyak harta gitu. Apabila dia beriman maka dia juga akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Sok sanos beunghar gitu upami teu iman nanya gitu teh komo deui kitunya keur mah miskin gitu, tidak ada harta, tidak berpangkat gitu, teu beriman deui, aduh Gusti, hampura Gusti punten ya iman. Jadi sanes bade niat mamatahan menceramahi sanes ampun para Gusti gitu. Jadi ieu mah naonnya disebat teh etang-etang saling emutan dan sami atuh sim kuring oge sanes jalmi anu taat. Bahkan sim kuring mah geuningan sarua semarmanya naon cenah tong bujeng hingga ka pinter teu bodo-bodo acan gitu. Jang uak mah geuning tong barora pinter teu bodo-bodo acan cuk. Bekalah papanjangannya. Adah mohonnya hapunten para wargi mas sanes bade niat mamataan ngojai kamar kitunya mung sakadar sila emutan. Atuh mohon siga nama tina video ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu wae nya kumargi waktos parantos eta bade se sanes kirang sono nya dalah di kumaha disebut nanti ka ukur waktu gitu kapekat kumangsa gitu masar paripos gitu nya atur nuhun kana sadayana paratosan ti para saderik sadayana gitu dicekapkeun wae atuh dugi ka dieu nya para wargi sim kuring amit mungkuralanya angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.